kawihkeun ek mulang heula ek ngawur hayam. Teu kurang teh barabe mun bawa hayamna. Lo make Tenang pamikiran sih. Asup ka terowongan Mina. asup ka terowongan Mina. Masya Allah. Heeh. Urang cerik di dinya. Ai pangserik Kaburu nyaring manten euy. oh ngimpi siapa? Pangka bodoh Gas. nyaring. Ulah loba sempak kapigoyon urang niat nage kapanggil kuno gaduh maksad sagala rupa ge mipit kudu Amin. urang Sunda contoh kanggo urang kali ya mipit kudu Amin. ngala kudu Menta. ente taraje nincak Kotok. Lain tai koto. lain teh koto nincak hamalan Teh taraje nincak hamalan lain tai koto. Ngasani yang putih koto. Tuh si aya. sama Hah? Si aya. Itu. Ini. Lah aku kumane ku celi urang kadenge pisan tok. ayo pake lemes maneh Si Ucap cai jadi Salawi. kadarat jadi Salpa. indung tunggul Rahayu. bapak tangka Daraja. indungna teh Ngandung. bapana Sok ngompas kapeung. Jadi tamalban tukang tamalban. Sang. Tamalban. Isin ku panganten isin ku pahajat urang mah titahna ge nyalung sok cekal bobogaan maneh heula da baturkeun argeus sok Urang mah tara wayah kieu kan. siapa Teu urang mah ngaku urang titah nyalung urang mah nyekel bobogan. ceuk pahajat titah nyalung sakedeung mah cekal bobogaan tuluy takol Urang mah tara cekal tadi ge rusuh ditangeukeun di tangkal buah. Bari urang mah tara wayah kieu kan su. ah Sok keur ngenge gaang. Nah, ya maksud teh parabot eta cekal cing saeutik kudu anu papalaku tadi emut saur Bapak Kepala Desa. pangsa bapak kades Ai seni teh corong Mas Medi. Media. Media. Di Medi mah geus uceng teh nu dipihormat atuh di Kertabumi teh cing ngobrol teh ulah disalakeun kubu-kubu bolong kok. Ye. Sebelah itu. Ulah itu. Eta ada bermasyarakat tuh nyebut Medi. Mass media penerangan Cat sawat. si aya mani ngutupluk kitu-kitu ke pimpinan maneh Atuh besok ngutupluk saya Pamulu keuheureun pisan. Gara-gara ngobrol gitu kayak potong teh. naon eta Naon OTT Tersangkat taeun. geus eye uceng jeung onai ngaturkeun beuneuh laksa ketika bingahan ka pangarsa bapak hajat sareng ibu hajat dorong pidua sagemblengna ti rombongan uceng grup mudah-mudahan panganten anu sabadana diakadan sing panjang punyung panjang yuswana harmonis rumah tanggina sing janten rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah Hari masalah ngadungakeun mah abi mah geus lancar. lancar da uceng mah pernah masantren uceng masantren di mana Mimiti di kaduluhur. alhamdulillah di kadu gede di Garutnya Di kaduluhur. Kaduluhur atuh oh di Garut di kadu Kadungora. Lain urang mah di kaduluhur. biasa aya kobong Betul make kobong kan Jum. ai ustadna seueuran Teu make ustad. Khusus ke si Uceng. Bustami Urang ngumpul sorangan. eh, Urang mah. Kok bahasa masantren di Aljairi. Ayo. ya. Kapan ari di Garut mah aya kobong pesantren Di mana-mana gini pandangan aya kobong awewe, kobong lalaki. Urang mah teu make kobong. ai pang teu Aya make aya masantren gular goler di mana karep. ucang Urang mah di kaduluhur mana maneh teh kaduluhur di kidul kan urang mah teu betah teu menang sapoe-poe acan gede Oh. angin. ditutupkeun jandelana Dan teu make jandela. tutup jandelana Ya ieu singpung atuh. Teu make jandela kasur. ai pang gede angin Bet di luhur mah ngagelebuk tarsum angin. Urang turun teu menang sapoe-poe acan. teu make kenteng Teu boro-boro make kinteng. Ripuh urang nu mantak kaduluhur mana maksudnya di pipir imah kono urang. uceng arinya ilmu mareka Tasik areka Garut komo nu leuwih alus pindah ka pasantren Jantowor ka ditu Bocor sarwana belekuk deui. Lain jantau, jantawar tidung su. Kawas urang tadi. si ibu meni nyeleungseurikeun kon bae salah da RT ge sae Saha nu seuri? si ibu Kajeng serikeun geuleuh anak teh nyebut kitu. Kurang mata. geus ya Kang Acung sasieun sabeuneureun geus pidato ku bahasa Sunda pilih aya urang Jawa Tengah tadi aya pan urang Majenang anu papalaku ku bahasa Sunda Kang Acung geus Nya. saha nu bisa bahasa Jawa sok pang pidatokeun Tadi teh wargi-wargina saeuti Majenang. Majenang Bae Majenang. Paingan teh wakyok bau jenang. Lain ai nu pantas mah bahasa Jawa maneh ye.
kan sob nempo dina beungeut nempo dina Terus kumaha? banyak orang dicinta ku orang Jawa ge Nah, antara lain jodoh meureun ning ketulus teu ai pang tetulus. Bapak pisan teu bisa bahasa Sunda Oh. tiap ditanya dengan men meh ieu sok bayangkeun kumaneh Ulah ditanya eta geus keur rumah tangga men terus kumaha Ya, sok jadi tepuguh. jahat apa kira make nama Ya. Hei, Atuh pang pidatokeun ku basa Jawa. parigat Keun bae sing ieu seur urang Sunda ge sok. Tadi Kang Acung ku Sunda. Sing tartib. untung wungkul Ya, cengkokna sing kawas Jawa. ai urang sebagai naon keur semua ngadengekeun Dengekeun heula. Mun ngarti bejakeun, mun teu ngarti menta paham. Sok. lamun teu ngarti tanyakeun ka urang Tuh, gitu. dari mana sih ngadengekeun kumaha tuh ceuli torek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya cengkokna nyangket euy. Sugeng dalu para pirsa sedaya. Kula Mas Eye kali Pak Acung, kieu Pak Uceng kali Pak Onai. Sing bareng-bareng kabeh rek hiburane penganten kabeh. Penganten putih kali penganten kakung. Bola ulah panjang-panjang tidak ngarti kenana bangga. Nanya kenala eta ngomong-ngomongan si Eye si kene mana ngadengekeun. sing ngadenge Ngarti ya artina. teu Bagus. Ye, ai kabelegugan teh ulah sok diingu, batur mangingu mah sapi, domba lain kabodohan. Ai teu ngarti. Naon Cai. Kasih masuk parina. Naon cenah? Tekek ku aing teh. Nah gitu maneh hayang kumaha sih? Hei. Eta teh masyarakat maneh narek dilulugan teu ceut. Ulah rese mending tujong. Bahasa Jawa hartikeun ku Uceng. Lamun teu ngarti bebeja kasih oneng. Maneh ngarti henteu? Saeutik teh henteu. oh belum Ya, si Eye ngomong teh bieu dengekeun. Artina cek Bapak Hajat ka urang nanyakeun cenah sabaraha hiji jalma Kang Uceng. leuheung bisa ngarti Itu tah. Amih ngarti maneh. Sok turunkeun. Para pirsa sedaya kula arep hiburan ning calungning Jawa Barat. Sing anu calungne anak juru kawihe, anana yagane komplit kabeh. Ya kerawak bajing. Ngarti maneh eta? teu Aduh. Ung teh. ari henteu na ku Saeutik we sugan. teu ngarti montong maksa atuh Cek Pak Hajat mahi 5 bungkus rokok. nah gitu ngarti oke diapalkeun ku urang raskeun Matur nuwun sanget para mirsa sedaya kula sing pengantene sakinah mawaddah warahmah selamat sih kabeh pengantene sing keluargane nggih. Loba teuing heuh. Kumaha nu katilu ya bieu? teu Tanista teuing atuh teu ngarti pisan. ai teu ngarti na kudu maksa pisan atuh Ai bieu mah cek pakuwu sok rokonan Pak Uceng. Cek pakuwu bieu mah. Itu terus Kayak urang nu ngomong urang nu puyeng gitu. Kayak urang mah urusanana jeung rokok rarasaan mah. saha teh Urang ngomong ke teh urusan jeung rokok. atuh karep saing maneh mah ieu mah urang. Ye, ai sugan urang ngarti maneh teh. Urang mah yang ngomong jeung si ieu. Nya eureun. urang mah Onai, sia teh babaturan atuh kasih Uceng teh cik atuh respon. Kahayang teh heueuh kitu da ieu teh keur main. mana lu maksa nanyakeun ka urang Nanyakeun naon? urang ngarti henteu ecol teh betentak Tadi cek urang naon bahasa nu kadua. duka Bandungan tetangga ke mah sarek setruk. Eta mah eueuhan hirup oge balangap palahak kae laleureuhan. Cang, Kan? sampai hiburan dungakeun heula panganten si Neng tuh. Ih, baru dak pungkul tak. Panganten macan aya Dan kan. aing panganten itu. Nganten rek disunatan deui are kabeh ge di Dungakeun ku Uceng. Ikhlas jeung ridona dungakeun ku Uceng nya. Sok panganten sekali. Ari ngadungakeun mah karsum urang baheula. Ulah nyebut karsum ai ka budak mahasiswa mah Acep gitu sok. Oh, itu mah hargaan Sing saya aya budak harga. UGD. Kan? Budak we. Insyaallah. Ai teh sok di rumah sakit. Eta sok di rumah sakit. Abang aing mah di Unigal di ditu. Unigas. Mahasiswa
Ai cek mana UGD naon atuh? Di Ciamis nah gede kan Naon cek mana? Ye, kamari teh Universitas Goreng Dodonges ya, urang teh kamari anyar kene tas di wisudang. Widang Tata. Onai ulahnya nya kemana? hanya kating urang Alijung atuh. Kadio mana ngadekon kita curiga. buat handa buat garap teh urang hanya kating ngobrol bahasa Jawa datang 4 bungkus ngerakeun teh